sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila perbarui cek Kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah teu kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama wa an aymanihim wa an samailihim cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam nah, kaula bakal ngadatangan ke anak-anak Adam tete tanggung mimba ini aidi biar kedua wa min khalfin tukang helo wan aimanim satu obat wan salai dikenca saidana ukul adek didatangan lain lalagaan iblis teh pokokna mah wala tahilu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam imban ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katu nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari di ider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babe teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka sorat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah ane leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak jara ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalanin pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah gitu deh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang jang Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolos ya iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia
iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak sekal deui. Tidak aing maktanya kos kitu mah. Persis. Turun nyana turun. Terus Muhammadiyah. Geus tuh kulo ke usoli segala kunut segala Allahu akbar Allahu maha uninga. Geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu surga bae. Salat bae ge bakal ka neraka mah kan teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae. Sia sanajan mabok, sanajan judi, sanajan zina si emba dikekelek ku sia. Ai bakal ka surga bae bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir. Zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullah akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sok kudu subuh puyeng sia teh iblis lamun kurang kadeuleuh iblis sia wae dikakam sia wae mun kadeuleuh ku urang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing gelut jeung sia ieu kurang nyana iblis kadengengkeun jeuh tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summala'atiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat. Nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang tahu soal agama dan disalilukan ku aing si agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mah kaning terus bae nya nama teureun lam yakun minas sayi baget jauhan urang mama nama bahasa baget teh bahasa Korea baget bae nya nama teh terobah dinaikkan sujud janabah ketika malaikat kabeh sujud iblis gak baget terdaik sujud otomatis ditegor ku Gusti Allah cek Gusti Allah mamanaka alla tasjuda amartu wa iblis naullah kanjeun ketika kaula ditasujud ka Adam mana terdaik sujud kunaon oh cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam kira-kira mah abdi kudu sujud ka Adam kunaon sia palaing wanita Gusti ana khairum min pan abdi teh leuwih bagus tibatan Adam aja leuwih bagus kudu sujud ka leuwih Adam util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin panabdi mah diciptakeun tina seuneu ada mah tina endut atuh sapira endut tanu lempung kayak gerak aku budak angon pakai mamanukan ge mbong abdi mah sia kita sujud terurut kain mbong sujud sia mbong sebab kaula mah meuhula diciptakeun anak masya Allah dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihis cek Gusti Allah iblis ari sia teu daek sujud mah ka Adam fahbifaq minna turun sia fama yakunu laka an tatakabbara fiha teu layak teu pantes surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantes teu layak turun sia tahus innaka minas sagir turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula cek iblis golazirni la yaumi yubasun Gusti
abdi diusir ti sorga Gusti titah turun ka mana meureun abdi bakal turun naik. Ternyata begitu diturunkeun iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan. Ngan iblis meme diturunkeun teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun. Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia. Artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua. Boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun. Sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah. Tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga mantah panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua. Apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil. Eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ye songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan. Iya songsong teh Israfil lamun kusia ditiup bakal ngagibeg di dunia. Engke kumane tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya sen aya priwit kade lamun memeh aya perintah ulah satiup tiapna amankeun kieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil. Kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh. Ambut teh sinyeun songsrong ku gede-gede teh. Sejaritakeun ada. Sejaritakeun ada. Kade engke tiupkeun di akhir pertama. Tiupan pertama poe kabeh manusia. Tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis sambung pae. Da pamentana naba datang ka manusia ieu dihudangkeun deui. Ai siapa eta teu? Embung bae nya. Nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol. Innaka minal munzirin. Cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis. Ku aing sia termasuk anu dijawab. Ku aing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutik hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis. Maka iblis teh sebenarnya mah ketika ndek ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berak sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasana mah jalain kieu
biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakan supaya marabok tuh disikupa disita supaya Zararina tuh di mana tuh di Jati di mana karena tuh pada Tisia nyaho sia nelayan pada Tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae deui wae udah ngarang rajin nyaho kanu kitu Masya Allah di Jakarta teh naon karepun nyahoan deh aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pendingnya nah ya ya Allah ya kari tah cerik gudang sadaria teh nyaho cek iblis kunaon Tuan Raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mangke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka tes terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang ke malaikat eta iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung ke lantai disengserikan ditonton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsun abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tatap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima wa'itani la aq'udanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeunana Tuhan ka abdi kusadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kani aya cak iblis la aqaudana siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikan ke surga bakal kapareji jeung Gusti abdi di dinya dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Nah, kaula bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimba ini aidi biar kedua wa min khalfin tukang helo wa an aimanim satu obat wa an sawaid dikenca saidana kukula dek didatangan lain lalagaan iblis teh pokokna mah wala tahidu asfarum sakirit Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam imbang ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantak iblis teh datang ka urang teh lain lalagaan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katu nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari diider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih jalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka salat ya ne akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah pan aing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manya nu teu kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah ja teu kadeuleu sia sok Allah mah leuwih nyaho aing tibatan sia ka Allah mah mendingan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak jara ulah sok bimbang-bimbang geus mending asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah tupan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah ji atuh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh berjuang dan Islam ku henteu berjuang nah berarti Islam teh henteu bener nu bener mah tetep Kristen geus mending asup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol sia iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh dia teu daek cek LDI teu daek aing mah hayang kos kitu mah persis turun ya turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau nggak usoli segala kunut segala Allahu Akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu salat ka surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah kan teu
kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal kana neraka mah nyana kiai ge kana neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teh kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia teh iblis lamun kurang kadeuleu iblis sia wae dikarakam sia wae mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak. Tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh. Can gelut baca ngeunaheun aing hang gelut jeung sia. Ieu kuring nyana iblis kadengengkeun jeuh tapi uci ngomongkeun aing. Aduh, iyalah. Jadi kahiji ieu iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat. Nah, agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang kau soal agama dan disalirukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun makaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadiju imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ia datang wah kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana ki uci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pakai dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus sia mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cak iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae guarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cak kiai bohong bisa aing meuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing
aja juga bari ngerenung baik di tempat syarat oke nya atuh cakelan nu kumaha deui ya ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah aja beak atuh mending di depositokeun nyana ngobrol jeung juri aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng aya naon kade dieu kala dah iya aya angin seger neng naon ya makana ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahin kabehan atuh aya naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan urang lamun dipake ngabangun imam balik kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun ku urang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus berapa 20% tidak 200 juta seberapa lu langsung boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngindahan jasa geus nikmat urang nyokotan eta da bae pake dahar pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teu dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngaleher heuh Kak akur tah kos kitu Kak aku ditiupan gue bis akur kan aku jual we anak na non mah ye kerduaan we ya kadi sia dia musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak na satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran ge kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga geus teh urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha da kumaha satungtung kolot aya kana sia satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha ge beak ieu mah depositokeun mah dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah mah jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup Masya Allah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudan lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh pun kanyawan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel bu sia atuh moal lain terapi aya urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus lobby mumpung di pabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram perlu duit bae bersin teh hayang teh budak teh
nya itu sok mulai towe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia aja tahun anya cenah gaboganya kumaha tapi suruh membuka babarengan bae atuh masalah ini yang ada dua deui yuk ai kumaha satu urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ke sarua ka aing sok nangtap uang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi kuari bantu pemalingan kabeh geus hayu kerja sama deh guys ita iblis teh kos kitu ya mumpung digawe kuari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galanya anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya pencetan rakyat ayo geus pamungpeun ari teh cenah pripot atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat budget teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah litik tah urusanana geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kieu tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian bohong KPK bebeneran mainnya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna henteu ditararangkepan kumaha sih ararane aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya na ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring ge sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkap nu anu permainan kabeh teh pasti permainan tuh ayo mangpang datang kacamat datang kalurah di kelurahan aya uang naon garah menyaing kene bae sia ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala leceg
komo organisasi-organisasi nu lain mah kemudian ku hari perorangan anak keluar di masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek cenah teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis teh itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kukumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun bangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat eta dalilna dari demokrasi pan kos gitu atuh sia ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya seperti gula hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan karyawan ku batur didinya geus tetetetet penting ulah didinya buka keluar geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyeun babari lah ku ari mah geus da eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya atuh mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bahwa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung tah asli nama urang Pasar Kemis aduh geus macem-macem geus bisikan setan teh ku ari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugi ku ari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kumaha ge ulah kajen kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae kesugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui kesugan minggu hareup deui engke lamun datang deui kesugan minggu hareup deui kege galedek datang da sia setan bisa aja pas bulan Ramadan ndek zakat mal zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan aya kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiaina nu hayang mah ulah didengekeun geus tah kos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitungan anak ieu misalna urang teu ngazakat atuh just salat urang bagus kan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang atuh puasa kosok lah atuh sepirahan ulang nguna zakat capek nyangan duit teh capek biasa dipeueur nyangan duit mah nya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba nyalurekeun zakat kok sedekah ulah kitu aja kebajikanana ka haji apa lain deuk dikaluarkeun zakatna deuk sih ajun teh jadi teh naon ke ka deula ade diukala di dinya teh ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh ngazakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae jatuh teh naon kumaha ka haji bae tamanek dibalikeun ka kongkorong dibeukeun ka geulang teh nya kajinya tuh eta mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja sa iblis atuh geus 10 juta kitu geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae
iblis takos kitu tah Masya Allah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim di tukangnya na urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikeunaan ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim Masya Allah limit jasa pohara wa an aymanihim ya iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia keneh seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam arah embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantaknya na konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tuh salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu wae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada wajana tos kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teh ini kerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo paragas. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali ya sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya
atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya serta iblis daripada sholat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sia sorangan kan di kamar tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urang ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninahan penting masalah Allah mah mauninga penting sholat siap ku sholat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo geus berjamaah kan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atuh pan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari mah sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak semua kelas siapa teu pantes nya sia mah tokoh mah nya kudu di mushola anu lah paling 100 200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada ditu tuh di ka mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atung ke rada beurah siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah ada lubang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae geus siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas azan bisa ada setan kabelah itu napas urang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pabajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katu
wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngorak keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak geus ai sia maksa mah kudu kieu atuh niatna isin kata tangga batur geus ari haji sia encan kudu kitu atuh setan nasihat blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipake jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasil dipake ka Makkah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah atuh ngeunaheun jasa paning meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageung bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek siri ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongo ngaji Minggu maka Karang Bolong tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju ku sia dibonceng make mio beum mantep jasa babaturan sia loba mending ka Karang Bolong tuh ajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel ditu nyawa bungalow mantep jasa to di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun waktu ulah waka Kembali kan tadi itu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran masa belum bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji-ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial teh setan tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon ulah ka maji sareudang Lampon bae di jaban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji begitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siapa pan siapa pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siapa mantan pejabat tuh ngaji jeung golongan-golongan para mantan deui kiai nagih pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram engke sia haji kajen ku kumaha ge geus jadi betul bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan dek ibadah dek sholat di halangan dek tahajud ge di halangan urang dek tahajud udang cek setan teh kunaon ya udang dek tahajud sakumaha kiai kiai tahajud mah penting mah dek ngajajal bae suban tahajud capek sia isuk tunduh siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh yeuh ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu kos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud endek ibae iman endek 2 rakaat teh
Udah mun maksa tetap diayukeun ku setan mah. Diayukeun dituturkeun we, geran. Ih, geus 2 bae 2. Capek. Aju SD geus. Bila perlu teu kudu kuluk salam. Ya ada setan. Ya Allah, ya Rabb. Pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat. Seluruh itu diperintah dihalang-halang, penghalang datang belah katuh. Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kencaeun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bir bintang tahan angin lamun minum bir moal asup angin. Jadi urang mah ulah leluhur haram tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana. Siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianan sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae. Bener jadi kamangpaatanana. Adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha. Ortodok. Kan ngaranna ge bergaul. Seetik lah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tuh. Yang minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop tah kos kitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos kitu mah jimbung besi mabok mabok we ganja yang ngarasa encan betul aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ka babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh teu sakali asalnya bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus. Oh, ketanata ai ganja mau kan mahal. Ketanata haseupna ulah kena kaluar tutupan. Sorga oh indah. Ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh. Waduh. Ieu pabrik nu aing kabeh. Garana ge mabok. Aya datang babaturan ngaudang. Aduh. Dek milu naik kapal dia jeung aing. Tuh, cak babaturan pan jadi kos kieu tuh ya. Aduh, udah asal lo kapal. Aduh. Isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo. Wah. Budak beki jero ya budak. Kage tutupan mah mabok sia. Cak setan teh eta kan babaturan sia nu saidolohi. Nyana mah keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah. Eta teh hasil nginum bir jeung ganja. Atuh bantak naon jabirna aya keneh, ganjana aya keneh. Ya, atuh garana ge urang saidolohi. Kudangkeun habek penta geus deudi penta degeng. Geus coba ge. Ayo geus. Ieu beureun urutna. Eta. Aya keneh setengah deui eta.
tenggak benernya malam minggu kan ayeuna ya guys tak ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ya polisi api polisi nangkep orang nyana ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang geus teu ala lecrek setan dah. Terus urusan mangsa permanhiatan, urusan mabok kunyana digoda, urusan zina, urusan maling, pokoknya nu dilarang-larang. Nah iya, iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkan ku urang, sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikari ku Gusti Allah, Islam. Sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyahonya na agama nu dipikari ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel tiga mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la'aqaudanna lahum siratal mustaqim bahasanya nyala kos gitu tak aing dek ngalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ke Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana Masya Allah sumpahnya aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim bidugal wa an aymanihim kadu wa an syara'ilihim bikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal magian ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianna moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok iblis teh surak lamun aya jelema nyieun bar iblis teh surak lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato. Saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita. Ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh urang pasar Kemis, urang Terep, Cikupa, anu ngabringkan nelayan. Ieu adalah kendas sedotan biusan, pidato juri gitu kos. Setan teh kos gitu. Masya Allah karim. Katu kenca hareup tukang teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap. Nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap. Hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah. Atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh. Oh, cek Kangjeng Nabi, Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun kaluhurkeun setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah. Hate kaluhurkeun urang keur munajat ka Gusti Allah, hartina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah. Urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi, ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah. Nu mantak ulah sok ngadoa
Ajak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep. Banantina fituna ajak setan teh kos gitu. Plek. Doa. Lagi. Nomor kedua handap. Jalan setan ke handap mah. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika orang ndek kopi dikit tungkul ke handap. Kabeh dikahandap ke di samping orang netungkul mata celi kabeh dikahandapkeun engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. Dua hiji luhur, nomor kedua kahandap teh dicaritakeun di adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan. Carana kumaha aya ulah digoda ku setan? Urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah, maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah jeung bacaan-bacaan nu urang resep. Ketika orang resep bacaan-bacaan boh solawat, boh tasbih, boh hamdalah, setan panasin. Ngan saukur nyingkir doang. Engke lamun urang geus teu maca deui datang deui. Moal eureun-eureun setan mah kitu bae. Kahiji, nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan. Lamun nyana ngadenge suara azan, nyana lumpat. Satungtung suara azan kadenge terus wae lumpat. Ke eureun nu azan datang deui. Nu mandak nu adzanna ulah anu kendor-kendor sorana jelema nu adzan kendor ya Allah cak setan aing ka tanggal lambung ge beres illallah tah geus kada ge brak deui kadinya coba lamun numbat Allahu Akbar aslina kos kitu adzan mah aslina teh kibila teh kos Allahu Akbar cak setan panas asyhadu an la ilaha illallah wah kapangi jadi setan panas urang ngarumpul di Gunung Karangyuk eta adzan anu kencang kaditu kadieu gitu ieu adzan Allah Akbar Allah Akbar Allah la ilaha illallah dilalagaankeun ku setan ge mulai ngobrol wal kebal Masya Allah nailah pohara jasa setan mual manggihan Gusti kalau lobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuleuy riungan kieu teh setan geus gede besial taki uci sial jasa jelema dararata ngaranna jibo ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda geus kajen ngaji mah ngaji wae geus SMP di guari teh eta sial jasa taki uci ya gregetan itu nyana guys mulai nyana guys di luar ke kajen ngaji mengaji baik ya goda kurang ngan nyana guys gregetan we aya anu salat aya anu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisiki ka kiaina meningeureun kiai ya ireun ngaji ngan 20-an dong ireun geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an tapi kan lamun nyana kuat mah teh bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia cek setan teh atuh sia kita mendukung wah atuh nu ngalem teh mah kos kitu mah aya dua antiluan mah ngah aing mah teh hayang di alam ku jelema Allah pokona aing mah deuk samaran deui maju bae kakarak setan ge deuk sial teh kiai kuat-kuat teuing kuat-kuat teuing teh si kiai jelemana bae ku aing deuk aya di ieu lah ku aing dibisikan ulah ngaji ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocomang we sorangan siap setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah nu mantak ada janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia
Kristen, kafir, Yahudi, Buddha dan lain sebagainya. Setan geus amanin. Ya, nu digoda, ya diolah sararya aja secara dibantam di Tangerang, muara raji bae. Nyaritakeun pangeran bae, segala kredit diharam-haramkeun bae. Mantak aya bae sapan nu kuat teh aya bae tah. Gregeteun tah setan tah. Gregeteun tah setan teh geus dijual, ku mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah. Ngredit deui. Qala khruj minha madhumam madhura. Cek Gusti Allah setan iblis. Ukhraj minha. Keluar sia ti surga. Madhumam madhura. Terhina dan terusir. Ini sia ti surga. Das ulah aya di surga deui sia buang ka waras sia. Terus turunnya diturunkan di sorga pas di dasar lautan. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Yakin jelema nu nuturkeun ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum. Kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nu nuturkeun ka anjeun ajmain soa kabehna. Pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntilanak mamang-mang momonon. Termasuk mantabia ka jelema nu nuturkeun ka ajakan-ajakan sia. Ketika jelema nuturkeun ajakan sia teh daek iman ka aing jeung ka rasul aing batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam. Ketika aya jelema nu tadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngagilekna kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam. Termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanana ngagelok ku godaan sia. Andai katana menehanana mabok, judi, maling, korupsi dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun tina panggoda setan, pangharu biru iblis, sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus, agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urangna pamajikan urang anak incu urang, tetangga-tetangga urang kawauh-kawauh urang, mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah, agama anu lempeng. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Sing hade kos kitulah ieu bahasa setan. Kuari geus turun iblis teh kahendak tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih keneh di surga. Wa qala ya Adam uskun anta. Mun teu ngaji minggu hareup rugina kabeh. Wallahu a'lam.